Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza tariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi'li syari'atin lan tasula. Wa kadza nyakitu deui sami. At-tariqatu ari tarekat wal haqiqatu jeung hakikat ya akhi hei dulur kaula min ghairi fi'li syari'atin tanpa migawe kana syariat lan tahsula mangka moal hasil itu tarekat jeung hakikat. Kamari dipaparinan sebuah misil mun urang hoyong mendakan mutiara nu aya di lautan nya kudu indit ka laut bari mawa parahu. Mawa parahu lompatna ka gunung moal manggih cenah genan. Indit ka laut teu mawa alat pengaman teu mawa parahu kalah ka titeulem paeh. Maka peryogi urang sadayana kana parahu jeung peryogi urang teh mangkat ka lautan. Nah, eta teh gambaran tarekat syariat jeung hakikat. Dina bab ieu kitu cenah genan. Anna tariqata wal haqiqata kilahuma mutawaqqifun ala syariat. Tarekat jeung hakikat duanana ngadago kana lulusna syariat. Fala yastaqimani wala yasulani illa biha. Tarekat mualnya benar, hakikat mualnya benar, mualnya hasil illa biha angin melalui syariat. Tetap syariat kedah diutamikeun. Maka cenah fal mukminu aya jalma iman wa in alat darajatuhu sanajan luhur darajatna. Disebut mama, disebut abuya, disebut kiai, disebut pangersa, wartafaat manzilatuhu luhur pangkatna. Wasoro waliyan. Wasoro min jumlatil auliya bahkan eta jalmi teh kalebetkeun ti antawisna golongan wali la taskutu anhul ibadatul mafrudatu fil Qur'ani was sunnah. Tetap sanajan geus pangkat wali teu matak ngagugurkeun ka eta jalmi tina ibadah anu difardukeun ku Al-Qur'an jeung As-Sunnah. Teu kaci disebut wali ari tara salat mah. Nah, sehingga Imam Ghazali nuningakeun bahwa wali kabagi dua, aya waliullah, aya waliyus syayatin, syaitan. Wali setan, cenah ge wali teh kabagi dua. Jiga ulama kan kabagi dua sari Imam Ghazali nya, aya ulama akhirat, aya ulama su. Ulama akhirat anu orientasi seluruh ucap lampah paripolahna teh keur akhirat we si eta mah. Beda deui ulama su eta mah ngudag haliah dunya ku ngajual akhirat. Wa man za'ama anna man sara waliyan wa wasala ilal haqiqat saqatat anhu syari'ah fa huwa dalun mudillun mulhidun cenah gitu. Sajalmi anu nyangka sanyana hiji jalma mun geus jadi wali mah ya atanapi tos dugi kana makom hakikat mah gugur syariat. Maka eta jalma dolun mudilun, sesat dan menyesatkan, bahkan mulhidun tuh mulhidun. Ya. Upami mulhidun dina tasawuf itu tos dimaknaan murtad atanapi ateis. Upami ningali kana kamus bahasa Indonesia nya tina kecap mulhid bahasa Arab itu dimaknaan ateis. Ya. Jadi lamun aya seseorang mengakui bahwa dirinya wali, itu keur mengaku wali gagas puguh lain wali meureunna dina makom ieu mah itunya. Ninggalkeun kana padamelan syariat, tara salat, tara naon si eta mah. Kecuali entos dina nuju naon? Nuju majdu batu dai nuju majdu mah tos teu emut anjeunna mah.
Ya, geus teu emut kana waktu, geus teu emut kana sagala rupa. Ajang itu emut itu wajib naonna oge. Salatna oge. Ya masih kana ingat pamajikan ingat biasa apal lah. Itu karena dahar ingat karena waktu apal. Ya, kemudian mengaku wali. Ya, jeung barek salat mah da urang geus jadi wali gitu. Eta teh daulun mudilun cenah ka ade. Ya. Wah, da bener si eta mah wali cenah bisa leumpang luhureun cai, bisa ngaleungit teu teurak dikadek, teu teurak divaksin. Kaku wali gitu. Tapi ninggalkeun kana ibadah syariat. Ah, eta daulun mudilun bahkan mulhidun murtad cenah ge. Ya. Naon margina lam taskut al ibadah anil anbiya atu fadlan anil auliya teh. Para nabi wae jalmi anu dimaksum ku Gusti Allah sarolah. Ngalaksanakeun syariat bulan puasa saraon kitu nya para nabi ogenan. Atuh kumaha pangkat wali. Dari SK nabi mah teu liren, ai wali mah kadang-kadang gugur kawalianana. Ai nabi mah aya mantan nabi atuh da. Kitu nya. Ah, sapertos kitu hadirin sadaya. Bahkan hadis sahih banyak. Anna Rasulullah kana yusolli hatta tatawarroma qadamahu. Kanjeng Nabi netepan wengi dugi ka baris sampeana tuh. Kanjeng Nabi wae nu di maksum dugi ka baris sampeana mempertahankeun syariat. Kantos pan dikumaha di komentar ku sahabat sapalih maku Siti Aisyah. Alam yaghfirillahu laka mata qaddama min dzambika wa mata akhir. Ya Rasulullah, bukankah Allah mengampuni engkau daripada dosa yang telah lalu dan dosa yang akan dilakukan geus dihampura manten pan ku Allah. Kumawalar Kanjeng Nabi, afala akunu abdan syakura. Nah ulah kuring jadi hamba Allah nu rajin syukuran kitu nya. Pangkat Nabi Masya Allah. Teras getol salatna, sujud ruku'na, maos Qur'anna, zikirna. Kari-kari aya jalmi nu lain Nabi kakarang ngaku pangkat wali. Wali-wali daya. Wani ninggalkeun naon? Ninggalkeun kana salat, ninggalkeun kana ngaos, ninggalkeun kana puasa. Oh, jelas atuh meureun ari kitu mah sori Imam Ghazali sanes waliullah atuh ari eta mah wali setan ya. Wazalika li anal ibadah wujubaha li haqqil ubudiyah wa li haqqi syukri ni'mah. Kanjeng Nabi ningalikeun getolna ibadah padahal anjeunna pangkat nabi, pangkat nu maksum. Geus dijamin ahli surga. Geuning ngalaksanakeun salat dugi ka bareus sampeana. Ih sabab eta teh pikeun nganyatakeun hak ubudiyah. Da urang teh hamba Allah, kudu ngabdi, kudu nyembah ka Allah. Sareng wali hati syukri nikmat. Ya, ningalikeun yen Kanjeng Nabi teh ya getol pikeun syukur kana nikmat. Nah, Nabi sapertos kitu teh saya sanes hiji bentuk pengabdian ka Allah, nu kaduana syukur tina nikmat. Wal waliyu bil wilayati la yakhruju an hadil ubudiyah wala an kaunihi mun'iman alaih. Begitu pula para wali, maka para wali ogenan teu kaluar tina batasan ubudiyah sareng tina syukur nikmat. Itu nya. Memawi teu aya alasan pikeun urang sadayana itu. Ya, cacak-cacak nabi wae ibadah sapertos kitu. Ayeuna ngarasa wali bari teuing wali teuing lain. Geus wani ninggalkeun kana syariat atuh komo nu geus puguh urang ngaku loba dosa tebih ti Gusti Allah wantun ngantunkeun kana ibadah syariat. Sakitulah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil